antos dugi ka 15 menit deui upami teu aya ieu sayembara ditutup. Sok atuh gaya Ustaz Ayub bisiringna sayembara Ayub. Acong kontet cenah karep tah. Cenah diurut teh, cenah diurut. Aya nu ngagajleng ka tengah lapangan nyata Astra Jingga Landawala luncat bari koprol kayanana. Pe omongan nih aing ditah nu gelo tuh make jeung koprol. Heeh, jeung labuh sia kuas. Heeh. Terjun payung. Naon mang di Cicidu orai lain sahanyen lamun dipercaya ngaran kaula Avenger Gusti nu agung nepi ka kieu na ipatanang ai dibebaskeun nu datang nu kana rieu seurik ngaledek ai lain pantesna aker kieu teh nya keur urang duaan teh kahareup juragan Gatot Kaca nawala cepot ngelalajo pangmalikeun jarum coklat nah juragan Gatot Kaca mah resepna jarum coklat bari ngapung teh jarum coklat teh digegel meledug beak jarum coklat awan dikenyot bade ngiring saya marah mah sumuhun mang sanes bulan oh itu nu pengker sanes mang bulan tong heureuy mang teu heureuy abdi mah teu bercanda abdi mah ira abdi mah heureuy mah serius wae mohon saha nu bareng ngiring saya marah teh aya kulan dulur abdi montong disebut dulur atuh klien bejakeun urang mah nanti disebut teh panglayar agen jasa kayak agen teh naon ih sia sok dikerok teh dikerok nggak asup agen teh angin goblok eta teh mah ieu aya kulan ngaranna teh buncir sieu mohon buncir naon budak buncir sieu mohon mang kulan ieu teh saha teh keur kolot mang apaan sahur salira cenah saha wae tim ngana wae cep paribasana budak angon anu bisa ngalawan jago dikawinkeun naon bedana jeung budak buncir sok Gusti nu agung nya atuh mana budakna mang sae mangga Cir ai kade Cir iya beres ilan saya marah ai budak kuncir teh mang sumuhun Gusti nu agung tinggal di dawala anu rek modar mah cahayaannya aneh ya oh anyen budak kuncir teh muhun kitu goblok situ heueuh goblok gak nyawa situ ka kolot teh ai teh diwara ka kolot sia jeung bapak sia ku yang diwarahna bade ngiring saya marah mohon aya ngaran teh budak kuncir di mana di tadi syukurullah datangkeun jagona dagor ku aing oh tereh maot tapi ka kieu ampun ya lo kapolontong kieu ampun oh sae mangga naon ya teh naon oh peraturan moal aku anjeun we paman Patih dan mangga kali iya tiluanana kira saya marah beng-bengkeun aja rempetkeun komon beureuh mana dagor ku aing ampun abdi mah teu giringan demi Allah henteu sanes paman
jadi lain anu tengah sanes ari mah jajab naon jajab mayit sing goblok nya jajab ahli naon ahli kubur nu tukang sanes abdi ngirengan saya marah saha aing uluh ieu itu budak no teh sumuhun paman ieu budak ieu wungkun wanieun teh batur mah teu aya atuh kumaha teh nya atuh paman lawan we lah pentingna ngulur waktu we iya cir oi maneh kira kula saya marah heeh maksudna monggo ka saha ka putri maneh wani ka kaula eta maneh wani teu aing wah bener ieu budak teh gede ka wani sok rek naon deui yang aing malah sok hanya ho haling dua dan haling hei mangga ulan mangga jasa haling saya mangga pulan mangga cir Mang Dawala didoakeun ku Mang Dawala cing meunangnya cirnya amin Mang Dawala nuhun depang doana Mang Dawala heeh nya kan mak tong tarik teuing ngaranna ge budak diciwit ge mewel nya apa degungkeun we ceurik nya nyaling pelan haling sae mangga turun tina tangga sih haling dua haling saya mangga cir Mang Cepot bae nama mangga gitu naon marketing nanti iya innalillahi wa inna ilaihi rajiun mudah-mudahan arwah mana ditampi di sisi galeng nya naon Mang Cepot teh sakedeung deui sia modar cir paingan mana jika kukupu naon omongan nu paing kukupu anjing kumaha ge teh mah sanu kainget wae kan doang tong asa-asa ngaranna ge sae mara jebet teh tong kagok ieu teh budak atuh sumuhun budakna mah budak ngan ieu teh punten ye naon ku bapana geus dilapurkeun mak ku bapana geus dilapurkeun ka bapa rek kadek mundur mang bau sungut mundur gebos kana irung sih teh mau subuh kadahar naon sih di bangke kieu nya abdi teh ngadahar hayam ngas ngadahar bangke hayamna nya tong asa-asa ya bang ya ari ieu teh saya marah teh mayar atawa henteu gratis kadeungeun 5 juta ish teu bisa ai Mang Cepot panggeus ngajalankeun ilmu antal mautu qabla mautu bisa nganyang ka pogeto geus surti ieu duit 5 juta teh sabanderna teh keur mulasara maneh biaya pemakaman jeung biaya tahlil maneh mah teu kudu dilaleting sapoe we nya sapoe ngan 7 kali nya maneh teh ayeuna bisa aya amanat hayang diboeh make kain naon bisa hayang make batik diboehna atawa ku kain jeans nya bisa aya pesan-pesan terakhir kata-kata terakhir sok dugikeun panyana cepati bau sungut teh bau teh ini nya parwesan bangga modar sok paman karunya paman sing atos-atos murang kali teh paman ya cir hei bener maneh teh wani kaing eta maneh wani teh kaing nya wani aing waduh ieu budak waduh ieu kolot ye rek nyerang atau diserang maneh serang aing cir sok kayaknya iya beres nyawa
tarik sok heurean heula sia ku aing wuyat wes ya Allah nyeri cir nyeri hebat pada cir goblok nyaho aing api-api lah nah maunya ditawaya nyeri wuyat iya Allah nyeri cir nyeri podaran kalau dioprek kumaha ieu teh receh kayaknya receh manehna jeung aing gelutna tenggelan aing bener sok aing nyaho Cir. Awas. Sok tenggelan aing. Sok. Awas cir. Sok. Cing tarik atuh. Hah? Cing tarik tong lalaunan. Bener. Sok. Cing tarik. Ya. Satena ngusapan. Anjir. Set. Iya budak. Anjir, iya kolot. Bener itu cir teu karasa. Mun karasa mun aing mewel. Iya. Asa dipencetan ngeunaheun. Si Edan. Si goblok. Sok aing teu geulah nyaho. Leuwihan ku aing tanagana seutik. Penas ti karsayang kumampara. Dikepret beungeutna ieu patih nepi ka renyem sawak-awak. Ngadeg-deg kaayana ieu patih bari jeung reuwas kakara nampi kepretan nepi ka peureus nepi ka jerona. Kaget bari jeung buria pun selik nahan ka nyeri bari jeung era kaayana. Sok cir hayo cir. Aya yo sok. Nyerinyaan wayo. Karasa. Kurang ajar. Edan kurang ajar sih. Siang ngariweukeun batur sia teh aing nu liweurna aing nalojo saya mari jadi nalojo sia yo aman geunta ngadon gelut di kampung aing sia kulajar kabina-bina teuing goblok dagor ku aing ye hancip jaa ye dagor ku aing tuman Allahu Akbar ya menjakeun kana boga hajat ke mah tong makala lakon ieu lah. Nah, kunaon Kang? Ramenya da wala leh ku hancip Asia tuh. Heeh, anak Semar aing teh. Kaget tenera aningali. Kaget tenera ningali hingkang samya pada ngalaga ya hingkang samya ngalaga ajar si buncir lain samanya tapi kaboro-boran ketiga yang si goblok main nama tete boncil kurang ajar saja tibatan aing era aing ngarek ngatek aji pamungkas aing dina ajian gelap ngampar rasakeun sabunjir di podaran aing gelap ngampar Gusti nu agung
naon ieu paman nepi ka ngebul kitu pananganna. Paman cing atos-atos eta teh bebenyit budak paman kade paman. Aduh Gusti nu agung ai boa-boa buncir. Ai kieu mah karunya si buncir. Paman patih ngaluarkeun ajian pamungkasna ubah luar biasa. Ningali ieu budak geluting jago saemara kabeneran aing rek nyaketan eta Dewi Dahanawati diculik wae. Wenas dikersayang dumampara budak buncir ditembrak dening ajian gelap ngampar demi ngebul kayan ada ngacengkang kayan na ieu budak buncir ku tarik-tarik na ieu ajian gelap ngampar woi Gusti nu agung hampura buncir hampura buncir hampura buncir bodega pangmawakeun blangkar ka dieu bawa mayit si buncir badega. Badega pangmawakeun blangkar ka dieu badega. Badega badega tong blangkar badega baso bawa ka dieu. Cir. Hei. Aisyah teu naon? Naon? Eta ieu budak. Ya kolot. Aisyah teu naon? Kieu we tah nu bieu teu lantai ka karang naheun rada peureuh mah. Ada manis-manisnya bi mah euy. Nya. Aya samaraan bi mah tah neulan teh. Eta teh ajian pamungkas Cir. Pamungkas? Nya. Atuh eueuh deui meureun. Beak. Atuh ngorehan lah nu lain lah. Aing make ajian pamungkas. Namanya acan. Boro-boro. Waduh, Cir, ulah pamungkas atuh Cir, parapat mungkas atuh. Rasakeun penas dikersayang dumampara. Ieu pati dijamak ku budak buncir leuleus lir kapuk ai bunan lir kapas kahujanan. Hiat. Paman. Paman. Tunggu ditanya nyeri. Bu Gusti numur beng alam. Gusti nu agung. Aduh. Cir. Anyir teu sangka buncir. Luar biasa batok bulu eusi madu di kumaha? Dikepret. Diketukeun. Aduh luar biasa. Lanjut aing teh ka mana ngaleos? Emang cepet ke mana? Di warung teh lolep gitu mah juga leho. Punten. Ini kayak ucir. Muningakeun ka sadayana. Ieu teh pun adi. Tersangka Cir menang buncir Mang Cepot ngedoa nage tahajud nanya tahajud ti beurang dak di kurubun make sarung ai lain urusan poek belegu urusan peuting sate nya tersangka Cir aduh tuh mata ulah ngalonyeng si buncir teh aing mah geus apa buncirnya teuing gini. Aduh luar biasa mana buncir. Lain jelema jurig teu mah jurig. Penas dikersayang dumampara. Dewi Dahanawati dikepungkus dan tenuradia balatan temah angkut buta.
Ladia Batur Dewi Dahanawati dek kapung ku buta-buta Kepung tuh. silaka buncir Tulung. naon pangdulungankeun heula tinggal Dewi Dahanawati dek kapung ku buta-buta kurang ajar si awas we iya Gusti Mang Siluman jangjang. naon atuh Mang jeung renang di dinya deui duh anjir ulah si buncir dah wala jin iprit ulah teu sangka Mang ulan adieu Mang ulan adieu alim jeung ditonyok lain masa ditonyok nah kaula paling jeger naon cik mentak kejujuran anjeun bener si buncir teh di mana sumuhun cik mentak kejujuran saha sebenarnya si buncir oh palai uning saha sebenarnya si buncir saha teh Bang lalajo teh mimiti atuh cik mang dak mang mamake kopea saha si buncir teh palai uninga saha si buncir saha mang lalajo Ken. hah paman Saha si buncir teh den. palai uninga paman saha si buncir naon meuli TV paman lalajo TV Tuh nyari den. nah usaha atuh paman nge kumaha sugan bebeman tingali eta makhluk naon eta teh bangkong korodok neng nah ieu teh kabeh bangkong korodok itu mah leutik ieu mah gede da bangkong korodokna genep Wayahna Nyai geulis rek dicana ku akang Nyai. penasti kersayang rumampara Ieu ge. I Prabu Durgalapati barang bade ngiwat Dewi Dahanawati anu nyabeti awang-awang lir satabada sata hayam mana na ulun lir hayam senebeting heulang dugi ka ngajengkang kayanana ieu raja ti nagara Batamera what kurang ajar neng punten teu aman di mana punten neng aman neng Belah mana putrina? Belah mana? Hah? Balabah manaan Bang BNI? Aya bening BJB. Bang Jabar Bang di negara teh. Wah. Ieu ge geulis. Daek dimawa ke bendungan neng. Nya urang ngojay di ditu berenang cinta di sana. Lalapkeun. Ya. mina teuing sia teh kakenyos goblok apaan sidik nya teh putri kaminuan iya Aduh, mina teuing sia teh rasa tik tah mina teuing sia teh ladi sia tik tah tadinya dia goblok sia teh Gusti Nyagung
coba tenabe teh ya neng moal aman di dia meneng jeung akang neng iya sedanten ulah dia bala tamtama buta-buta bubar katawuran ku kasaktianana ieu budak buncir nanging aya kajadian anu bakal nyeri deui kanggo budak buncir margi Dewi Dahanawati alim ditikah ku budak buncir dijeritan gogoakan kayana datan nira ringkongkona datan nira ringkongkona wawang Ramada wajib paehan tayang kau lah hirup di dunia jika ke Ramada wajib naon itu gelis jadi payahan emang na amate algojo paehan terido kalau terido Ramada wajib terido naon banyak kau lah kena kawin jeung bangkong korodok Ramada wajib ampun batalkeun ya pertikahan batalkeun nya aturang mudah-mudahan bisa diolok ku harta kekayaan mangker nyai mangga kaulah nun